Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Rosa Febrianti ti kelas 11 MIPA 3 bade ngadugikeun lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang hareupan pandemi COVID-19. Lengkah nu kahiji nyaeta sering ngumbah leungeun. Virus corona tiasa dipancarkeun ngaliwatan cai ciduh anu kaluar tina lambei jalma nu beunang virus corona. Upami cai ciduh eta beunang kana leungeun atanapi barang-barang anu sering dicaba ku anjeun, virus bakal gampang asup kana awak. Ku kituna anjeun kedah sering ngumbah leungeun ku cai anu ngocor jeung sabun atanapi ngagunakeun hand sanitizer nu ngandung alkohol. Nu kadua nyaeta ngajaga jarak atau nu sering disebut social distancing. Cai ciduh anu ngandung virus corona tiasa mabur dugi ka 2 meter. Upami anjeun henteu ngajagi jarak tina jalma nu positif corona, anjeun bisa kasarang COVID-19. Nu katilu aya nganggo masker. Ku nganggo masker, urang tiasa nyegah cai ciduh anu ngandung virus corona beunang kana objek di sakurilingna. Lengkah-lengkah nu kaopat aya pariksa ka dokter lamun ngalaman gejalana. Gejala umum virus corona nyaeta demam, batuk kering, sareng sesak napas. Upami anjeun parantos ngalaman salah sahiji atanapi 3 gejala eta sareng pernah komunikasi sareng pasien corona, konsultasikeun ka dokter. Nu kalima nyaeta ngabersihan barang nu sering dianggo. Virus ieu tiasa hirup dina barang sababaraha jam. Janten, anjeun kedah sering ngabersihkeun barang ngagunakeun cairan disinfektan. Mung sakitu nu dipikahatur, mugia aya mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.